teu anggeus-anggeus ieu ti tadi. Kuat bara lapisan. Lain ku aing mah kusaha. Sieu mah kebluk. Mah segede complong oge mani kuat barala. Mending we dibersihan mah imah butut oge rapi ka tempona. Teu ngerakeun teuing. Barala. Iya. Iam, masalah molor. Geus beurang kieu lain mah hayu udang bantuan kolot, peperen. Ieu mah subuh oge indung anu nyeusehan, anu ngejo indung ngumbah piring indung. Naon gadagna si sia Iam? Waya kieu can hudang ampun teuingan. Ya hudang Iam bantuan aing Iam nu kuat barala kieu. Iam. Naon sih mah batur tas mandi. Ini bantuan aing ngore Iam ikut barala kieu ampun teuingan. Kurang geus golis ieu tas mandi tuh, baju ge mending geus rapih Emang si arek ka mana sih Iam? Rek kondangan. Bantuan aing Iam, bantuan Iam ikut barala kieu Iam. Boro teuing mah tar ajel mah ulin ka dieu ieu. Nya sugan we batur laliwat tibang imah butut oge ka tempona rapi Iam. Oh nyaho mati rek anu nganjang masalah peperian we tadi ti isu. Itu marulus ya mah. Anu nganjang saha nu nganjang? Urang haroream mah Haroream na naon teh hoream wae sia mah. Geus maka itu gerang ejo segala babat. Ngejo mah geus tinggal ngumbah piring Iam, sia daek kitu ngumbah piring. Embung alungan urang besing rusak Nya mantap teh ieu bantuan aing ngoren. Suge anggeuskeun ku Jadi mak. teh pagawean ku kolot wae digaweanna sia arek Ye, ira. mak. Gawean seug entong ulang ngocoblak wae. Itu hidang yang ngararewa keur mah imah butut Iam, kuat barala kieu. Mending we hari di kored mah. Rapi ka tempona. Sempretnya Semprat. Eueuh sempretanana. Nginjem ka tetangga. Ayo geus bantuan aing ieu. Udah aku mau golis-golis sina baba. Itu aing can ngubah piring. Ayo aya wae. Ditahna teh. Goblok pisan. Ampun, batu reka undangan cina babat. Mak. Naon di wae sih, naon di wae. Capek Hayu bersihan eta lo bakene nu barala. Bung ngulikeun atuh ka batur Ngulikeun kos nu gablek duit lain ngulikeun. Sia atuh ka jero ngubah piring. Tadi teh di isu teh ngocoblak we, teh Coblak. Udah mantuan kolot teh meuli kuat. Rugi teh si ieu mah mantuan kolot teh. Tapi lamun dititah ku batur mah di kuliah daek eta teh. Ya, rek kumpah seeng, pangalakeun heula cai. Wadah sia mah ngalawai cai di luar. Emang kita geus eueuh hadi wae cai di jero. Eueuh, ngumpah wae ge eueuh. Nya disatop meureun ku tukang listrikna. Ya, da mah teh setor listrik 7 bulan. Ulah tuh, Mak. Kayak tuh, Mak, buru, Mak. Tuh, ngalacaina nu herangan nya ulah ciga kamari meni nyala rangsang, waduh. Pugu keur usum mararadok caina oge. Naon teh kolot naon. Ya, sekalian tah. Inuhan. Ye, nya sih diomongna Si ieu ka kolot teh meunangan pisan. Buru, arek ejo. Sia hidang teh sih. Jadi emosi wae, Mama. Sia. Ditahan wae kolot. Mantak lamun eueuh kolot mah balangsak sih Iam. Wajib mah we balangsaknya balangsak. Hidang banget. Naon teh kolot wae. Sakieu oge anak daek masih we diomelan wae. Boga indung teh judesna nuju bila setan. Naon kolot dirinya teh ngandalkeun wae kolot ieu mah sakali daek digawe ngandalkeun wae kolot. Mama kunaon eta ngacacang wae sungut teh. Naon sia? Gusti batur naonnya mun judes. Kesel kene ka sia tuh da. Kesel kunaon sih, Mak? Kamari sih tong leuleus-leuleus lah. Kok Geuleuh emang mah geuleuh we ka aing. Oh, sanu geuleuh jadi fitnah wae kolot-kolot teh kos kitu. Fitnah. Uing bager salah, uing judes komo.
Ngajedog sia tong nanya ka aing ari sakirana geuleuh ka aing mah. Kos gitu nih teh. Mana kalacai iya? Nanya segala ka aing. Oh, Aing judes meni banget. kuat nyuri hate kamari. Naon maksudna sia diumbar-umbarkeun kitu eta mah aib teh Wing hidang. mah carita kasih iem. Sugan teh si iem mau bebeja ka emak. Nya bakal bebeja lah, sieum kan anak aing. Teu tarimaeun kolot da dikitukeun. Tapi Ya. ya geuning si iem kita narimaeun mah kos kitu. Ya bela dengikeun ya, kabeh jelema ge pasti boga masa lalu sia teh. Batur masa lalu ge jeung mantan. Mama jadi naon dan jeung mantan. Amit aya budak kos kitu. Aing mah nyeri hate wae da kasih bela teh. Budak-budak kene ge sungutna ampun tingan naujubillah. Ah. Hayupan masa lalu aing diumbar-umbarkeun naon maksudna coba. Jadi pan batur nyarahueun. Lamun geus kanyaon ku si Bella mah enggeus pasti tetangga nu lain ge nyararahueun. Apal sorangan sungut si Bella ampun tingan. Ah. Jadi pan si Iem nyahueun. Tadina mah aing moal bebeja kitu ka si Iem dan teu pantes dibeja-bejakeun ka anak mah. Letak malu lu kumaha ieu caina kersaat. Hah? Unggal-unggal si Iem daek ngumbah piring, ngadak-ngadak caina arareuweuhan. Ah. Kiruh den caina oge kumaha ieu? Ah. Wah, ieu kudu di tengah ieu mah nu herang. Rese deh. Ah, Gusti, tengan ieu kumaha? Emberna, aduh. Iya, aduh kumaha iya emberna. Ah! Hei, kumaha? Kumaha iya? Oh iya emak, ka mana sih ngalacai teh meni banget. Ah, aing mah. Aing mah jadi mending segara raring. Aing mah 3 jam teh balik-balik. Ah, Ampun dengan mekuat jauh teuing. Ah, mekuat mogok aing. Ah. Hei, tungguan aing. Aduh, mekuat mogok ieu. Ah. Geus ah, kemet tibang ember-ember ge ah. Aduh, mekuat mogok. Ah. Aing istirahat lah ah, meni kuat mogok aing ah tibang udah ember hiji ah. Aduh, meni kuat mogok ah. Aduh, istirahat lah ah ngahunjah heula ah. Aduh. Meni kuat mogok, ampun tengan ah. Tembek ke meuli deui we lah. Aduh. Kudu ngagoler heula ieu mah. Ah. Aduh. Teuing ah hidup ampun teuingan ah lamun lain karena ku sia mah aing embung ah hoream teuing ah aduh Aing mah coba aing lamun boga WC moal modal dina empang, dina solokan. Oh Gusti. Tadi mah udah ngalacai, kunaon ina palit. Buah-buah mah udah kabawa palit ka itu bendungan bed itu. Si Iem tega banget indungna kumaha ieu. Ah aing coba heula ah. Aing mah kumaha si Iem siapa boga kolot hiji ge meuni lalawara pisan. Ieu na eueuh, jelemana eueuh. Iya na aya jalan mana eueuh. Ku aing kasih Iem heula ah. mana sih? Ah. Tak di teang imah eueuh nungguan deui ge ah. Mante ka mana sih? Ah, aing ngapara rusing da. Minta tadi teu balik-balik. Aing ngejo oge nungguan cai. Can keneh wae datang. Ah. Iem. Naon sih? Aing geus modal. Terus? Iya, tadi aing nempo mah udah mawa ieu.
Aing cebok teh iya aya. Sia masuk ngagosip. Oh. Maknya ieu na aya emas ya eueuh tadi mah aya amprok jeung aing ngambek ka aing masalah kamari teh ya. Terus eta embernya di mana? Nya aing cebok palit ieu. Bener sih teh. Yo, berarti itu bendungan pan gede banget caina dibedahkeun ayeuna. Buat ting indung ai 3 jebur. Nya ante. Nya eta sia bener henteu. Iya puga aing cebok teh eta doang palit. Heuh urang laporan ah. Nah masih ka ditu aing moal milu ah. Hah, aing sorangan we mah Aing sieun. diskusi ka ditu ah. Hei, sia mah ah. Yang kono sia mah kolot eta naon geus nini kita mantau galacai tak naon sia nah nitah wae. Paream nagihan teh enggak poe teh menang wae duit ngomong kacakli. Geus mendingan cicing di imah dumuk teh capek. Kesugan panena rame deui ayeuna mah eureuneh heula ah. Dengan ge nyangu beberes imah dumuk teu kudu ngulikeun. Aya capek na hungkul mangkat oge. Omo si Bella mah teu mayar-mayar. Si Isonam kamari aya ngahipasan geuning. Geus bingung deui nagihna kudu kumaha ari kanu hese teh nya. Sugan kudu mawa bodyguard tambe sarieuneu. Piraku kudu nyewa bodyguard, utang barang bayar bodyguard baraha. Halah, yang geus lah. Sugan ieu mah arelingeun. Bobok, timbang beberes imah ge. Ngulikeun kudu boga duit pan. Tagihan teu meunang wae duit. Heueuh ah. Bu Haji, Pagawean Bu Haji, mah udah palit. Gusti piraku Oh, beda. iya wing modal eta na we aya emberna doang. Asih masuk ngagosip wae da. Wing nyaan mahnya ngagosip itu Bu Haji tulungan si Iem tuh. Si Sia Iem mah ayo. mana yeuna? Neangan pugu ge wing bu ambung mantuan cita wing kabejan Bu Haji we. Nya piraku nini leungit ah. Apan susukan teh udah dituna eta ya bodeman. Cai meni dibedahkeun oge ayeuna mah nek panen nek usum ngarambet deui. Ya sugan laporan ke warga Ih, geus aing mah. nareangan yuk. Usah kasih isu lah ah meni teu percaya pisan. Udah manehna masuk ngagosip wae. Si Bella mah tukang gosip emang ngagemanya ini kudu leungit. Manya kudu palit. Pan ini mah geus loba pengalaman. Tapi penasaran naik nempo ah. Ma di mana sih aing mah mun cenah teh ti kunculung mah aing geuling saha. Ma. Coba caina mah banjir banget. Masalah ini geus nepi Citarum meureun mah. Alhamdulillah, geningan ingetin selaki aingnya ngiriman. Is. Sia boga duit geuningan. Heeh, dikiriman ku Minjem atuh aing nu ieu. wah ah. Oh ya ampun Is. Aing kok mah udah palit. Lu bener sih. Ya aing keur modal nek cebok ieuna doang emberna liwat. Jadi dinya mah lu teh moal mungkin, Pak. Pugu di bendunganana di ieu dibuka-bukakeun itu ayeuna mah nek naon usum naon ieu teh ngaranna tandur. Asa engko di engko naon geuning bisa nyaho. Nya emberna palit nya mun teu jelemana ge palit jabane bendungan bade itu jeung banget. Elah coba baca ka siem. Enggeus pasti ieu mah. Lain masih meangan, mau Aing udah. yo aing bebeja ka Bu Haji mah kos itu aing teh ditambah. Siapa tuh dah yang bisa dipercaya? Ih, teangan tuh si Iem bantuan bisi ke mah udah geus beukah manten ah. Ayo tuh orang itu ada tuh itu nya. Oh, geningan ieu ember emah nu tadi nita mah ka mana ayeuna mah. Masalah maina paling geus aya di Citarum meureun. Ampura wing mah. Parek laporan ka ayeuna mah di mana meureun?
Ayo namanya mana nepi ka Citarum kumaha nulungan ieu teh. Nyangsang di mana nya emaknya? Aing mah rek laporan ka desa piraku. Laporan ka desa. Ayo mah nu kieu mah aing keneh ninitah kolot ngalaan cai. Kudu kumaha meureun ieu neangan bangkena. Iis ya. Wangteu mau udah tepi pelem Lain, kita lain mau udah deui Nya kubu eta na jelemana eueuh emberna aya. Sebenarnya hoy teh ember ngodah. Ayo. Penyapan amplok aing, teh mana ka mana? Balangis balingeus Yang ka lain kan aing. geus ngagegerkeun isi lembur ieu sia ke salah deui. Heueuh sih aing sieun salah tapi aing sieun heueuh teh palit. Coba ayeuna mah sampeukeun heula yuk. Ayo tuh. Can mau dah teh nya. Bu, Waji, Naon da lah? Siapa aing diajakan lompat we meni lupa teh ka mana? Arek nempo mau dah cenah mau dah leungit ka bapak. Oi, tadi we teu percaya wae ka aing. Nyaho teh beusi nyieun gosip tapi penasaran. Tuh kepo manehna ge kepo nya. Oh, bener teh teh Bu Haji si Bella teh. Nya piraku aing ngabohong aya wae Iis Oh, kade nyieun gosipnya. Lain si ieu mah kan kos kitu suruh teh nya. Nanggut teu percaya mah sabodo teuing bela. Ayo. Boleh sebelah mah. Ma, di mana sih, Ma? Ma. Ya Allah, samping-samping na acan nyangsang Pak, iam kapanggihkeun iam. Borobudur Tutup aing ge eueuh iam. Iam, Ma. iam. Kumaha iam? Mau ada emang kunaon iam? Tadi teh sina ngalacai kuing Bu Haji. Bu Haji Pasti mah balik-balik percaya aya wae. emberna cenah nyarang cek si Bella cenah palit bisa di Citarum meureun. Mana mah ka kolot teh Oh, ke situ nya. Oh, aing we nu pajangkeun biang gosip. Kuingat kumbah piring Bu Haji. Ya tuh sok metakeun wae kolot, tunda lah kumbaheun mah. Ya biasana ge mainna sok ngalacai da balik deui, ayeuna mah teu balik-balik. Ya, Itu kan puyeng iam teu gurubah. lain ngomong-ngomong emang udah palit itu cengina leutik. Palit. Palit. Ya, tayo oge paralit Bisa nama ikhlaskeun we atuh ya. Bu Haji coba ka desa Bu Haji telepon atuh Ah, itu mau HP Bu Haji tolongan atuh Bu Haji, mau odaina di mana Bu Haji? Nama sabar ya Bukan bukan mana disukan, Jam. itu mah dewasa mana. Isukan mah. Rasa ieu nama. Sukana mau odana ge geus paeh manten meureun Bekal mah diam Bu Haji. Oh, mentak Coba sing telepon. sing pakai jadi Telepon Bu pelajaran Haji, ya. pemadam kebakaran Bu Haji. Ayo. Pargen meunangan bangketnya naon sih Bu Haji? Ayo ke urang-urang ka desa heula we. Laporan ke desa Bu Haji Bu Haji kudu kumaha Bu Haji. Udah teh kapanggil Bu Haji. Urang ngeritkeun masyarakat taneangan subanyan. Sabar. Bekal manten Bu Haji, bekal manten. Ya sugan teu palit bela suganya. Geus iam kade isukan deui neangan deui nya. Ayo. Ka desa heula ayeuna mah. Gerah banget sih ini kampung, ya ampun. Istirahat dulu sebentar. Aduh, ini yang mati di mana sih? Nggak tahu rumahnya. Aduh, Mak, kamu siapa? atau menirembel kieu emak. Emak, aku bukan emak. Kamu siapa? Urang anak emak. Anak mbak siapa? Kamu maling. Kamu maling ya? Paling Mak. Urang anak emak ieu meni.
Kos anu dihajaran ku jelema menip garenek. Kamu siapa? Mak, Aku mah Marni dari Jawa. Marni. Marni dari Sugan teh Jawa. Marisol. Kamu siapa? Mah, Kamu enak mau maling ya? lain. Aku kan emasnya buahnya. Mak irik naon? Aku mau mere beas. Ngerebes mau dirembel kieu. Ambek katempoku batur geningan. Mak kok Kamu siapa? Mak, dia anak emak. Anak emas siapa? Aku mah Marni. Mak kongkorong namanya gede-gede. Jangan pegang-pegang. Mak ini harus bengar merenya. Jangan pegang-pegang. Aku nggak kenal sama kamu. Mak, Kamu siapa? Ini beas. mak Ini bias Be- di imah setik-setik geningan dibikeunan. Jangan sembarangan kamu beas. Aku mah banyak di rumah. Mak, Kamu siapa? masih Kamu siapa? Masih eling, Bentar, kamu dulu. Kamu siapa? Anak emak. Anak emak siapa? Anak Mak Oda. Mak Oda itu siapa? Mak urang. Aku mah Marni. Mak. Kamu namanya siapa? Mangges banget. Anak mak. Kamu namanya Mangges banget. Kamu namanya siapa? Mak. Kamu namanya siapa? Mas stres apa kumaha sih? Kamu bilang saya stres, kurang ajar kamu ya. Aku mau mere beas dulu. Jangan pegang-pegang nanti emas saya luntur. Ya malain sih. Mbak siapa? Aku Marni dari Jawa. Mak. Kamu jangan sembarang, kamu jangan ngaku-ngaku. Aku tahu kamu tuh mau baling ya emas saya ya. Ih, orang lembur. Mahe balik ah. Entok candi paraban. Siap kurang hideng ke. Bener entok candi paraban. Mau orang Dharma. Piye Gini to Jawa iki? mak. Makan orang Sunda. Gini bisa bahasa Orang Jawa. dari mana saya? Orang Indramayu. Kamu ayah baik. Ini mah juri juga lain emak itu. Dan lagi pikirin kos kieu. Kamu bilang saya juri apaan? Kamu ya Serem ah. kurang ajar banget itu anak ya. Dipanggil saya emak-emak. Orang saya Marni dari Jawa. Mere beas dulu ini mah Ih, orang kampung dasar. Besar banget ya selawatnya kalau di orang kaya. Lumayan buat nama beli Mak. emas. Mata si mana sih itu boga duit? Kamu siapa? Kurang anak emak. Aku nggak punya anak saya ada di Jawa. Mak gini jadi bahasa Jawa. Kamu siapa? Saya nggak kenal. Mak. Kamu maling ya? Lain, mau balik kan untuk candi paraban. Kamu Buat ngomong bea. apa? Saya gak ngerti. Mak, Kamu piye toh? mak, saring, mak. Di mana sih, Emak? Sabar ya, sabar. Malain sih. Coba. Yalah, udang ke. Mau nama mau Oda. Oh, Mak, Ya meling teh, ya. mah udang, mak. Yan. Mak, Yam pingsan Yam. mak. Masih pantai palit. Paling di mana? Meniti lujam, kurang meneneangan. Saya ngomong aing paling. Si Bella. Kurang hidang aing paling aing sare di dia. Kok nyeberna di ditu Nyawi cenah. pemising embek aya di ditu. Ya dengekeun. Jadi caritana Tugas siapa kitu wae nyam ditulungan. Denge. Ah, itu wae ah. dengekeun. Jadi caritana aing teh tadi keur ngalacai. Emberna teh palit teu katulungan ya enggeus aing capek ya. Eta nunuturkeun embernya enggeus aing molor di dia. Ya, juga teh mah palit geus nepi Citarum. Ah. Hidang teh sia aya Iya, sare. cari kuae ah. Yam Indonesia mah ditulungan ku aing kitu teu narima wae Oh, nya. dititah ku anak sinah ngalacai ngalah molor di dia. Yam untung saya can lapor ke pemadam Oh, kebakaran Eh, iya, haji lain betul, pemadam sia. kebakaran men. Kan sih. Anu sok neangan nu ti karelep teh ya. Sar ya. Tim SAR, Yam. lamun curhat laporan ka tim Mama SAR lain mah mah. alhamdulillah diteangan bisa Berarti bawa anu kelo. kita usaha anu nyen rame mah. Ya si Emang Bella. ada. Si Bella. Bella, tak iya we Oh, nya bisa tuh. kayak palit teh naon teh lu jadi nyalahkeun wae. Gusti, ngantu hidang dengekeun ya. Bella, dengekeun Nah, wajib. ah. Tuh. Emak deui ge ah. Dengekeun ieu. Anak sinah ngalacai. Aing tadi ngimpi beunghar ieu. Hai, loba Ngimpi beunghar emasna. naon? Loba emasna sia ngalarat ieu. Mama stres ayo ambu ah. Balik, ah. Gusti. Ugal-ugal si ieu mari kumbadaek piring. Bawaan wae cairna. Kat, naik piring. Salah. Tapi Salah. asal si Im daek ngumbah pi.
Masih nih caranya. Ye, sak kieu keh. Kencang-kencang baik sih. Si Ya, panas iya. Si Bella nepok Abu Haji. Action. Oh, bener eta teh. Kadang heula. Action. Oh, bener eta teh. Entar gua aja. Masuk balik. Lain. Tuh, Iya udah kurpa aku beteng teh. ayo. Action. Oh, bener teh gua aja si Bella teh. Eta mah seueur wae.